Wilujeng enjing barudak kumaha damang. Dinten ayeuna urang bade ngalanjutkeun pembelajaran basa Sunda pangajaran 4. Naon nu bade diajarkeun? Ya satacan diajar urang ngadoa heula nya. Sok sikap doa nu baik. Selamat pagi Bapak, Ibu guru, dan teman-teman. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Semoga Bapak, Ibu guru, dan teman-teman diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan juga semoga orang tua kita diberikan panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezekinya. Bapak, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hatur nuhun nu tos mimpin doa dinten ayeuna. Dinten ayeuna urang bade diajar ngucapkeun punten jeung wilujeng. Sareng ngalengkepan kalimah wawaran. Kunaon nya urang bade diajar eta? Yuk urang dangukeun heula. Di mimiti tadi ibu tos nyampaikan barudak bade diajar ngucapkeun punten jeung wilujeng. Kunaon nya? Nya kecap punten jeung wilujeng eta teh contoh kecap tina sopan santun. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang contoh kalimat yang berkaitan dengan sikap sopan dan santun. Ya, seperti apa? Kita akan belajar tentang punten dulu. Ya, punten. Punten hartina hampura. Ngucapkeun punten hartina menta dihampura. Punten itu artinya adalah minta maaf atau mohon ampun, ya. Kita mengucapkan punten artinya kita minta dimaafkan atau diampuni. Ngucapkeun punten teu kudu boga kasalahan wae. Nah, pada saat kita mengucapkan punten bukan berarti kita mempunyai kesalahan saja. Ngucapkeun punten upami bade ngaliwat ka hareupeun batur, minta izin, miharep atawa rek nanyakeun hiji hal. Mengucapkan kata punten kalau kita mau melewati seseorang atau orang lain kita mengucapkan punten. Kemudian meminta izin kita pakai punten. Mendahului kita juga pakai punten, atau kita mau meminta izin menanyakan suatu hal. Eta kalimah kecap punten. Ari kecap wilujeng lemesna tina salamet. Ngucapkeun wilujeng upama urang panggih jeung hiji jalma atawa sababaraha urang jelema. Wilujeng dalam bahasa Indonesianya disebut dengan selamat. Ya, dalam bahasa Sunda juga wilujeng itu kalimat atau kata yang lebih lemes, lebih halus dari selamat. Ya. Mengucapkan selamat disampaikan ketika kita bertemu dengan seseorang atau dengan banyak orang. Ya, kita bisa mengucapkan selamat. Wilujeng enjing, wilujeng siang, itu contohnya. Ngucapkeun wilujeng oge sok ditepikeun ka jalma anu meunang kabungah atawa kabagjan. Kita mengucapkan selamat juga suka disampaikan kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan, ya, atau keberuntungan.
Wilujeng tos ditampi di SMP. Selamat sudah diterima di SMP. Seperti itu. Itu adalah contoh kecap sopan santun punten jeung wilujeng. Anu kadua nu bade diajar dinten ayeuna adalah nyaeta kalimah wawaran. Naon sih kalimah wawaran? Yuk urang dangukeun. Kalimah wawaran. Kalimah wawaran teh disebut kalimah anu ngawartaan hiji kejadian. Kalimah wawaran itu adalah kalimat yang menceritakan tentang suatu kejadian atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat berita. Kalimah wawaran biasanya ditambahan ku kecap panyambung. Kalimat berita biasanya atau bisa ditambahkan kata sambung. Contoh kecap panyambung teh naon wae? Contoh kecap panyambung aya tapi, atawa, tuluy, ari, lantaran, ambe, jeung, sabab, sugan, supaya, jeung sajabana. Ya, contoh kata sambung itu ada tapi, atawa itu sama dengan atau, tuluy itu sama dengan terus, ari itu sama dengan kalau, lantaran itu akibat, ambeh itu jadi, jeung itu dan, sabab itu sebab, sugan itu apa ya? Sugan itu seperti ya, supaya dan lain sebagainya. Contoh kalimah wawaran. Mida jeung Dami keur ngobrol. Tah kalimah wawarana Mida jeung Dami keur ngobrol. Aya kecapan nyambungna aya Mida jeung Dami. Ya, eta salah satu contoh kalimah wawaran. Tah ayeuna barudak bade ngagawekeun pancen tina Google Form. Siga kumaha nya? Sok dangukeun. Pancen tina Google Form nu ibu bade pasihan ka barudak aya 2 macam. Nu kahiji eusian ku kecap punten atawa wilujeng. Barudak diajar ngeusian make tulisan. Ya. Bagian yang pertama anak-anak mengisi dengan kata punten atau wilujeng. Diketik ya. Tidak pilihan berganda lagi. Kalian akan belajar menggunakan ketikan atau isian. Anu kadua, eusian ku kecap panyambung. Diisi menggunakan kata sambung. Bu, kata sambungnya dari mana? Ningal tina buku Midadami kaca 49 nepi ka 50. Kata sambungnya kalian bisa lihat di halaman 49 sampai 50. Bisa ya? Mudah kok. Ya. Upami atos diajarna ibu bade pamitan heula, hatur nuhun perhatosanana, wilujeng siang.